Aduh, ieu tanggal 5 geus kabayar. Kumaha ieu anu tanggal 10? Acan isuk anu tanggal 7. Ah, geus eueuh teh can kadieu wae. Geus aya kitu nya si Enis teh. Tanyakeun ah ayeuna. Aing sieun aya si Bang euy. Ciga nama eueuh. Itu Cenis teh. Cek. Cek, kumaha aya duit teh? Ieu aya duit teh 500. Ngan dipotong 50, heuh. Ayo kan, Cek. Ade, Cek, eta mah sabulaneun. Mayarna kudu tepat waktu. Lamun tepat waktu mayarna, tinggal urang digoreng. Moal atuh Cek, ulah sieun jeung urang mah, salain jeung jauh atuh da jeung deket. Kayak geus tepat waktu mah geus aya duitna langsung dikaecekeun. Tah ieu mah baso we nya nungguan. Pokona mah kayak geus aya mah tepat waktuna mah. Nunggu atuh geus aya. Lumayan aya balanya teh sapoeun ayeuna. Kamana atuh Cek Fitri teh? Can aya nganter-nganterkeun duit wae ka dieu. Ai koperasina rek ka dieu deui atuh. Kamana atuh nya deui? Teu saha. Cek, ayo dijawab. Ayo buru dijawab. Ayo dijawab. Ayo buru dijawab. Dijawab. Ayo ah, di dia di jero nih tenang. Mana atuh Cek duit teh? Ai koperasina rek ka dieu. Kalem Cek, duit mah geus aya. Ye, duit mah. Pan boga hutang teh 1 juta. Bungana sabulan 200.000. Tah ieu 1.200.000. Ah, Cek, ieu nu tanggal 5 mah geus kabayar. Kade anu tanggal 10 na kaliwat. Kalem we atuh Cek, arek oge mayar anu tanggal 5, anu tanggal 10 mah udah aya waktu keneh. Atuh 5 poe deui ge. Tah Cek, ayeuna anu tanggal 5 geus rengse, tinggal anu tanggal 10. Ayeuna mah urang balik heula no. Itu gerokeun ampruk. Ayo Cek. Aduh, ieu anu tanggal 5 geus kabayar. Kumaha ieu anu tanggal 10? Acan isuk anu tanggal 7. Aduh, aing ieu kumaha kasaha deui nya aing jeung duit. Lieur Gusti. Itu aya Cek Enis. Sugan ada ka Cek Enis, sugan aya injeun deui nu lain. Terus gimana Cek? Eta Cek tos didinya biasa we dek nyar balanjaeun, sabab di imah can masak. Cek ngomong-ngomong ari di dieu bangsa urang gitunya orang Sunda aya anu sok pinjeunkeun duit. What? Kek asa aya anu pinjeunkeun duit teh. Oh heueuh cenah sih. Nah keur naon deui atuh? Kan tadi teh cair apana? Heeh nyata ieu teh butuh deui ieu. Kusabab tadi budak ngadadak kabegaan keur biaya sekolah. Ya bani engke tanggal 7, ayeuna tanggal 5, 2 poe deui. Anteu atuh yuk urang teh cenah sih. Kudu ngahulang Cek, kalem da ieu mah moal ngaran Cek, ngaran urang we, deuk dibere, deuk teu dibere, anter ku Cek. Kalem aya lah pesenan mah. Yes. Hayu atuh ayeuna kurang dianter sakan cenah sih. Hayu atuh Cek urang atuh. Kebenaran eta aya gini. Hayu atuh. Assalamualaikum Cek. Waalaikumsalam. Jadi aya naon atuh mi tara-tara ka dieu? Ieu jadi bade aya perlu. Nah, adek aya perlu naon kitu? Iya Cek, bade nambut artos, Cek. Oh, bade nambut artos. Ayeuna mah Cek Haji mah can aya yang nyairkeun mah. Aya lamun edek minjeu mah. Tuh, duit nu batur. Edek moal.
Pade atuh Cah Haji, namu teh sasasiheun mah tong ageng-ageng 1 juta we mun aya mah. Geus apalkan aturanna. Mun nginjem ka Cah Haji mah kembae seribungaan ge. Ari ieu mah da duit batur. Lamun nginjem 1 juta, bungana 300.000. Oh my god. Amun gede-gede teuing asal leuwih ti si bangeng ieu mah bungana ge. Kumaha rek dicokot moal. Cah Haji telepat bungana meni ageng-ageng teuing. Pan biasana mah sok 1 juta teh 200.000 di bangku riling mah. Akan aya biaya admin 100.000. Nginjem 1 juta ge katampanan ke 1 juta. Kumaha eudeup moal. Ayeuna ku Cah Haji dek ditelepon ka jelema mah. Kumaha edek tuan cokot teh. Gede teuing bungana. Aing butuh cokot ya. Nya atuh Cah Haji, da abi teh peryogi, wios lah. Mangga wae ayeuna we mun tiasa mah acisna. Halo Neng, ayeuna Cah Haji butuh duit 1 juta, transferkeun tong global lila nya. Ya, duitnya 1 juta, dipotong admin 100.000. Omatnya, mayarna kudu tepat waktu. Lamun teu mayar jeung jenisna, bayar we bungana 300.000 sabulan. Ari jenisna kumaha Cah Haji? Nya anggar we jenisna mah 1 juta. Tapi tetep bungana sabulan 300.000. Waduh, can kabayar jenisna mah tuluy ngalir bungana. Aduh, itu mah.